Fardu wudu aya genep hiji niat masing tegep dua ngumbah sakabeh beungeut dibarengkeun rejeung niat tilu ngumbah leungeun dua sarta siku anu dua opat ngusap rambut sirah tawa kulit eta sirah lima ngumbah suku dua sarta mumuncanganana genep tartib teh merele teu sah lamun teu merele niatna jahiji rupa bareng rejeung midambelna tempat niatna atina sunat diucapkeunana waktu niat nalikana ngumbah kawit jeung beungeutna lamun ngumbah memeh niat eta kumbah deui geuat. Fardu wudu aya genep hiji niat masing tegep dua ngumbah sakabeh beungeut dibarengkeun rejeung niat tilu ngumbah leungeun dua sarta siku anu dua opat ngusap rambut sirah tawa kulit eta sirah lima ngumbah suku dua sarta mumuncanganana genep tartib teh merele teu sah lamun teu merele niatna jahiji rupa bareng rejeung midambelna tempat niatna atina sunnah diucapkeunana waktu niat nalikana ngumbah kawit jeung beungeutna lamun ngumbah memeh niat eta kumbah deui geuat.